Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah pangawasan kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun hancanu katunda kitab Qurratul Uyun halaman 16 Fawaidun. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidun ari ieu pirang-pirang faidah. Al-ula ari nu kahijina faidah nu bagian kahiji lin nikahi eta tetap pikeun nikah fawaidun ari aya pirang-pirang faidah wa udhamuha ari panggede-gedena ieu fawaid tolabul waladi eta nyuprih anak wa afatun sareng aya pirang-pirang panca bahaya aya bahaya wa azamuha jeung ari panggede-gedena ieu bahaya al hajatu eta mikabutuh ila iktisabil harami kana usaha ladang haram. Wa qad jama'atu jeung nyata geus ngumpulkeun kuring fawaidahu kana pirang-pirang faidah nikah ma'a ba'di afatihi sarta sebagian panca bahayana ieu nikah biqauli ku ucapan kuring. Maksadna hadirin jamaah sadayana dina pirang-pirang faidah aya sababaraha faidah dina bab nikah, bahkan aya bahayana nikah. Bagian kahiji nerangkeun lin nikahi fawaidun, nikah teh aya faidahna. Aya faidahna nikah. Pang ageung-ageungna faidah nikah teh nyaeta tholabul walad, nyupri anak. Ngagaduhan turunan ku faidah tina nikah teh. Tapi dina pernikahan teh aya nu matak ngabahayakeun. Naon nu matak ngabahayakeun dina pernikahan? Bahayana dina sabada nikah teh a'dhamuha gegedena ieu bahayana nikah teh ketika jalma henteu naon can mapan, can bisa usaha atau boga usaha nu paling bahaya al hajatu ila iktisabil harami. Teu boga pagawean tetap, teu boga anu ieu sedengkeun bakal kadorong pamajikan kedah dinapakahan, komo geus boga budak bakal kudu dinapakahan. Akhirna al hajatu ila iktisabil haram, akhirna ieu jalma nu tos nikah kapaksa bakal butuh manehna kana usaha sampaikeun usaha haram oge dilaksanakeun. Apakah itu terjadi karena pencurian, maling, karena kapaksa keur nganapakahan maraban anak pamajikan. Itu bahayana dina nikah. Wa qad jama'atu fawaidahu ma'abadi afatihi biqauli. Tasawur musonif kuring ngumpulkeun dina ieu kitab dina ieu nadoman kana pirang-pirang faidah nikah jeung sebagian bahayana tina pernikahan. Biqauli ku ucapan kuring. Fawaidun nikahi godul basor tasinu farji wa rojanna saldar. Fawaidun nikahi ari pirang-pirang faidah nikah godul basori eta meuremkeun paningal panon. Jadi hikmah atanapi fadilah faidah tina nikah teh jalmi nu tos nikah mah bakal meuremkeun paningal panon moal loba rurat reret ka setiap istri. Suami nu tos nikah mah da ngagaduhan di bumi istri anu halal. Sabalikna istri oge moal rurat reret ka pameget-pameget da ngagaduhan di suami anu halal. Hiji tah faidah tina nikah teh bisa meuremkeun kana paningal panon. Kadua tasinu farjin. Faidah nikah teh bisa ngariksa kana farji. Farji anu tos nikah mah insyaallah dijamin moal terjadi pernikahan. Moal terjadi penjinahan, moal terjadi perjinahan. Sabab anjeunna di bumina ngagaduhan istri anu halal. Itu moal terjadi perjinahan, jadi parjina kariksa kajaga. Katilu waroja nasalin darnin.
Katilu faidah nikah teh nyaeta ngarep-ngarep turunan anu rendah. Urang hoyong gaduh turunan sabaraha oge insyaallah melalui pernikahan. Itunya faidah tina pernikahan teh nyaeta gaduh turunan. Nomor kaopat faidah tina nikah teh tasfiyatul qalbi. Nyaeta ngabersihkeun hate bakal bersih nutos nikah mah. Hate bakal tentrem tenang nutos nikah mah benten sareng nu teu acan nikah punten seandainya jalma nu teu acan nikah cek paripaosna geus runtut raut sauyunan ieu seorang istri seorang pameget di luar pernikahan init babarengan ge moal tenang naon moal tenangna punten lamun cek paribahasana cek di bahasa kampung mah rerejengan paduduaan ini kampung bobogohan lewat jam 11 jam 11 jam 12 sieun negara begku naon ku hansip si negara begku rona gitu jadi moal tenang hate teh gitu beda deui jeung nu tos nikah itu anu teu acan nikah mah terus sampai terjadi perzinahan naga beuki moal tenang we hatena sieun naon terjadi pernikahan teu nikah mah itu mesin raut karena sieun hamil sieun kanyahoan ku batur disebut jinah ku batur matak anu nikah mah bakal menang ketenangan nu can nikah mah moal menang ketenangan tasfiyatul qalbi nu tos nikah mah hatena bakal bersih hatena bakal tenang kada taqwiyatuhu alal ibadah kada istirahatuhu nya kitu deui faidah tina nikah teh jalmi nu tos nikah mah taqwiyatuhu alal ibadah bakal leuwih kuat dina ibadahna muatan kana ibadahna komo deui dina fadilah ibadahna jalma nu tos nikah leuwih alus tinimbang ibadahna anu lelengohan dipayun tos dijelaskeun anu nyebatkeun 80 rakaat jalma nu can naon nu lelengohan nu can nikah itu leuwih alus keneh 2 rakaatna jalma anu tos nikah kadanya kitu deui faidah nikah teh sapertikeun wat istirahatuhu istirahatna jalma nu tos nikah mah bakal naon bakal tenang aya nu maturan coba anu lelengohan seandainya manehna gawe sibuk balik ngantor balik ka imah teh riweuh we hese istirahat kurang tenang dina istirahatna benten sareng jalmi nu tos ngalaksanakeun akad pernikahan uih kalemur teh uih ka bumina teh bakal tenang sabab aya nu naon aya anu nyiapkeun keur tuangna aya nu nyiapkeun kanggo ibakna nyiapkeun keur istirahatna itu faidah ti jalmi anu tos nikah termasuk min tadbiril manjili wa taqallubi riyadun nafsi fi ra'i waqtipi termasuk bakal tenang min tadbiril manjili dina ngurus imah jalma anu tos nikah mah lamun gawe keluar ka kantor damel keluar ti bumi teh tenang damel balik ka imah teh moal kudu ngurus imah deui sabab di imah geus aya anu ngurus gitu saya nu ngurus bagi-bagi tugas istri meureun tiasa beberes di rumah suami ngurus napakah jongjon watak lupi sareng nyen pamerdih deui nya keistimewaan naon jalmi anu tos nikah mah riyadatun nafsi tenangna nafsu deui latihan nafsu ari tos nikah mah firogi waktipi maka faroi maka kudu ngariksa anjeun waktipi jeung kudu ngalap cukup anjeun wal gina jeung kasugihan aedon deui atak insyaallah nu tos nikah mah bakal ngengengkeun ketenangan bakal kariksa dirina jeung bakal ngalap cukup dirina ari tos nikah mah jeung aya paribaos aya jalma nu tos nikah mah insyaallah cek rasul nyalira aya tos nikah mah beunghar tapi nu lelengohan saur rasul miskinun wa tilaul insan alladzi yasukuhu ilal jinan jeung deui fadilah tina nikah teh bakal ningalina manusia alalladzi kana perkara anu yasukuhu anu sono ieu jalma ilal jinan ka surga ka pirang-pirang surga bakal ningali jalma-jalma anu tos nikah mah bakal rindu sono ningal ka surgana ari tos nikah mah punten itu tina faidah fadilah tina nikah
Tapi aya oge bahaya nak nikah, aya kitu bahaya nak aya. Bahaya nak nikah di dia dijelaskan afatuhu al-ajzu anil halal wa an huquqiha fi kulli halin. Bahaya tina pernikahan teh nyaeta apes tina rezeki nu halal ketika hese usaha tos nikah hese usaha ngalamar gawe ka ditu ka dieu hese zaman ayeuna hese tong neangan usaha anu halal hese akhirna manehna bakal terjerumus mencari barang mencari usaha anu haram naudzubillahi min dzalik. Naon sababna? Wa an huquqiha fi kulli halin. Manehanana bakal apes neangan usaha halal tina hakna seorang istri jauh-jauh ala kulli halin setiap tingkah. Punten kewajiban-kewajiban setiap suami eta kewajiban suami terhadap istri itu teh kudu dicumponan di antarana napakah lahir napakah batin. Rek kumaha urang dina napakah batin upami napakah lahirna kudu dicumponan. Itu matak itu bahaya nak tina pernikahan matak ka para pelajar mau tingkat SMP komo SMA gitu anu can gaduh damel nu can mapan diusahakeun ulah waka damel naon sababna itu bahayana ketika can boga pagawean teh bisi can mampu neangan pekerjaan sedengkeun suami kewajiban kudu ngadapakahan janten istri kan wajib kudu dinapakahan engkena bisi terjerumus suami milarian harta milarian usaha ladang haram. Nauzubillahi min dzalik. Nu kadua dina ieu pawaid teh asaniatu ari nu kaduana qala eta tos nyarios Abul Abbas Ahmad bin Yahya al-Syari fi ihtisarihi dina kitab ihtisorna ieu Abul Abbas. Nawazil Abil Qasim tegasna kitab An-Nawazil Abil Qasim bin Ahmad bin Al-Barjali. Makana perkara nasu anu tos nganas ieu Abu Abbas kana ieu mah. Wa qala sareng nyarios As-Syaikh Shalih Abu Bakrin Al-Waraqi nyarios kullu syahwatin saur ieu Syekh Shalih Abu Bakrin kullu syahwatin tuqassi al-quluba kullu syahwatin ari saban-saban syahwat tuqassi eta matak neaskeun ieu syahwat al-quluba kana pirang-pirang hate. Saur ieu Syekh Shalih bahwa setiap syahwat matak neaskeun kana hate. Itunya terutama syahwat birahi saking tarik syahwat birahi ieu hate teh matak jadi teas. Itunya teas hate. Qaswatul qulub teas hatena. Kecuali ila syahwatil jima, kecuali syahwat jima. Kata syahwat jima komodi tos nikah matak janten sae fa innaha tasbihu. Sedengkeun ari syahwat jima mah termasuk anu tos pasang suami istri terus ngalaksanakeun jima maka tasbihu itu jima teh matak ngabersihkeun kana hate bakal tenang hate. Walihada takulantaran kitu bahwa syahwat jima teh matak ngabersihkeun kana hate kana al-anbiya alaihi masalah yaf'alunahu maka para nabi sadayana para nabi ngalaksanakeun kana pernikahan matak para nabi sadayana ngalaksanakeun jima itu sabab eta teh matak ngabersihkeun kana hate atawa nenangkeun kana hate. Wa fil hadisi sareng dina hiji hadis hubbiba ilayya min dunyakum salah satun. Dina hiji hadis Rasul ngadaukeun hubbiba dipikaresep ilayya mungguh kami saur Rasul min dunyakum tina dunya anjeun naon salah satun tilu golongan. Jadi saur Rasul aya tilu golongan tilu perkara nu paling dipika cinta mungguh kami di antara dunia aranjeun kabeh. Jadi ku Rasul nu dipika cinta teh tilu perkara dina dunia aranjeun kabeh. Naon nu dipika resep ku Rasul teh an-nisa'u wa thayyibu kahiji bojo. Dipika resep ku Kanjeng Rasul. Matak Rasul nikah. Itunya nikah. Itu hiji nikah na oge Rasul. Maka itu termasuk nu dipika resep mungguh kami urusan dunia aranjeun kabeh hiji dina seorang suami nutos nikah.
Kadua nu pikaresep ku Rasul di dunia teh watayibu nyaeta sesengitan. Atak Rasul mah resepna sesengitan. Katilu nu dipikaresep ku Rasul waju'ilat qurratu aini fi sholati. Dijadikeun kabungah hate kuring teh dina keur salat. Ta eta anu dipikaresep ku Rasul mah Kanjeng Rasul ngajadikeun dina kabungah hate Kanjeng Rasul teh dina nalika keur salat muncak basa urang mah udah salatna meureun salat husu ai Rasul mah salat teh geus aya paripaos salatna geus lepas landas geus ngarasa salatna Rasul mah geus ngarasa paduduaan jeung Gusti Allah matak dina salah sawios keterangan dina hadis Rasul kantos ngadauhkeun teu meunang ngaliwat ka hareupeun jalma nu salat gitunya. Naon sababna? Sabab jalma nu salat mah keur paduduaan sareng Gusti Allah. Itu matak itu ketika urang naon keur salat kabungahan dina salat tegasna bisa khusyuk dina salat itu nu dipikaresep ku Rasul tilu perkara di dunia. Dua tah nomor katilu faidah tina nikah teh asalisu ari nu katiluna warodat eta datang nauna hadisun pirang-pirang hadis kasiratun seueur fi fadlin nafaqati dina fadilah nafkah halal iyali ka keluarga biniati sholihati kalawan niat anu soleh wa min halalin jeung tina rezeki anu halal. Jadi nomor katiluna faidah-faidah tina nikah teh ya datang pirang-pirang hadis nu seueur nerangkeun fadilah nafkah fadilah nganapakahan ka keluarga kalawan niat anu soleh termasuk min halalin nganapakahana tetap kudu barang anu halal ladang halal. Qala ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalilna hadisna Rasul kantos ngadauhkeun saur Rasul inna minadzunubi dunuban la yukaffiruha salatun wala shaumun wala jihadun. Sanyana tetap dina pirang-pirang dosa dunuban dari pirang-pirang dosa layu kafiru anu moal bisa ngiparatan hakana ieu dosa naon salatun salat wala saumun jeung moal bisa ngiparatan puasa wala jihadun jeung teu jihad. Saur Rasul tina setiap dosa pirang-pirang dosa teh aya hiji dosa nu teu bisa dikifaratan ku salat, dosa aya nu teu bisa dikifaratan ku puasa, aya dosa nu teu bisa dikifaratan ku jihad kecuali bisa dikiparatanana illa sa'yu alal yahli kecuali dikiparatanana ku lempang usaha niat kanggo keluarga. Tak dina salah sawios hadis Rasul ngadaukeun abdulul amal alal ardi salasun. Rasul pang abdolna amal di muka bumi ieu aya 3. Hiji nyaeta thalabul ilmi nyuprih ilmu. Nomor kedua wal jihadu fisabilillah jihad di jalan Allah. Nomor 2 wa kasbu ala iyalihi usaha ke keluarga itu usaha demi keluarga. Katilu wa jihadu fisabilillah jihad di jalan Allah. Matak pantes dina ieu keterangan Rasul ngadauhkeun bahwa aya pirang-pirang dosa di urang teh dosa nu teu bisa dikifaratan ku salat, teu bisa dikifaratan ku puasa, teu bisa dikifaratan ku jihad kecuali dikifaratana ku ladang usaha urang ngabelaan niat ngabelaan keluarga. Karena usaha ngabelaan keluarga teh bentuk usaha namah kumaha bae itu teh termasuk abdulul amal anu pang saena di muka bumi ieu. Wa qala sareng ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu salasu banatin fanfaqu alaihinna wa sana ilaihinna hatta yagniyahunna Allah anhu aujaba Allah lahu al jannata albattata. Saur Rasul sing saha jalma boga budak awewe 3. Saha jalma boga budak awewe 3 terus nu budak awewe 3 tadi teh ku kolotna dinafakahan budak awewe nu 3 tadi terus sampai dialuskeun akhlakna digelis-gelis ieu budak teh dindang dana nu pantes sehingga hatta yuganiyahunna Allah anhu sehingga ieu anak teh ku Allah dipaparinan kabeungharan ku Allah ku sababiah ti saha dibiayaan kudu jadi kolotna sampai terjadi ditikahkeun budak anu 3 teh dibere kabeungharan ku Allah
tah orang tua anu boga budak awewe tadi nu ngurusna bener-bener aujaba Allah lahu al jannah al batata, Allah ngawajibkeun ka eta jalma masuk ka surga, pasti bakal asup ka surgana. Kitu saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa aya amalan layug farlah. Gitu, kecuali ieu jalma teh ngalakukeun pagawean, ngalakukeun amal anu Allah moal dihampura dosana. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza hadatsa bihadal hadis qala wa wallahi min ghoraibil hadis wa ghorarahu. Saur Ibnu Abbas mah anjeunna nyarioskeun kana ieu hadis, Ibnu Abbas nyarios bahwa ieu hadis teh saur Ibnu Abbas, wallahi demi Allah sumpah ieu hadis teh min ghoraibil hadis. Jadi termasuk karena ajaibil hadis. Nah, hadis sareng Ibnu Abbas nyamarkeun kana eta hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rupina pangaosan cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring anu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.